Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 18 dihandap. Wala tazid jeung ulah nambahan anjeun al-faraidi kana pirang-pirang fardu wa sunani sareng pirang-pirang pasunatan. Al-muakkadati anu dikukuhkeun. Anu dikalahkeun nya. Wala tastagil sareng ulah katungkul anjeun bi qiraatil qur'ani ku maca Quran al-karimi anu mulia wala bi ghairihi sareng salianti itu Quran. Fa inna dzalika maka sanyana qiraatul Quran eta inna huwa pastina ari itu Quran eta wirdun hiji wirid al-kumalu anu sampurna alladzina tegasna jalma-jalma arafu nu nyaho itu anu makrifat itu ladina udmatal haqqi kana agungna dat Allah Ta'ala. Jadi kan satu acana kamari teh urang teh ulah ninggalkeun kana dikir nepi ka hasil tingkah urang teh jadi anggahota urang teh sakabehna bisa dikir. Lisan ulah ninggalkeun kana dikir, hate ulah ninggalkeun kana dikir sehingga lisan jeung hate bisa ngajak anggahota badan sakabehna bisa dikir ke Allah nepi ka teu pernah poho ti Allah. Tah wala tajid ala faraidi wa sunani al muakkidati. Jadi ulah deui urang nambahan kana pirang-pirang fardu jeung pirang-pirang pasunatan. Anu dimuakkadkeun, anu dikukuhkeun sunat-sunat nu dikukuhkeun ulah nepi ka ditambahan wala tastagil ulah katungkul ku maca Quran urang teh jeung salianti maca Quran kumaha sababna? Sabab ayeuna ngan saukur Quran dibaca tapi jadi kebiasaan urang kudu bisa memaham kana eusina Quran. Maksudna katanya ulah katungkul ngan saukur ku dibaca na Quran tapi kudu bisa urang katungkul kana eusi makna Quran. Tuh, ini jadi korena mana? Fa inna dzalika inna huwa wirdun al-kumal. Sabab nu ngaran Quran teh itu wirid anu paling sampurna, anu sampurna. Ayana Quran nepi ka bisa ngaleuleuskeun kana hate, nepi ka bisa ayeuna ngagoncangkeun kana hate nguatkeun keimanan, kupedah ayana Quran ngarti kana maknana dina nalika Quran dibaca. Tuh nya. Jadi intina mah kitulah nu geus kapengker para sepuh sadaya nu parantos silap dieu teh geuning. Jadi ulangan saukur ngagugulung cangkang wungkur. Langsung ku urang dia paham tah naon makna eusina eta teh mangrupakeun wiridan al-kumalu nu sampurna. Ge alladzina arafu udmatal haqqi ta'ala. Jadi teh eta tina sapalina jalma-jalma anu makrifat ka Allah ku ayana jalan wiridnya salah sahijina tina Quran. Summa badal la sawabnya. Summa bada ayal konahu tuluy dina saenggeusna yen tanal kinan seh adikro kana dikir. Ya muru marentah seh teh bilju'i kana lapar tuh. Aya sasakalana ieu dikir urang kudu baring wiridan teh dibarengan jeung puasa teh. Jadi miwarang teh kanu jadi muridna teh sina lapar ala tadriji kana ningkatkeun saean kana saeutik pasaean saeutik. Engke ditayakeunna teh geus biasa daek wiridan, tuluy ku guru teh dititasina puasa. Kunaon sababna? Li alla yakila supaya henteu saeutik-saeutik naon kuwahu kakuatan si murid, payan qatihu anu matak jadi megatkeun si murid di anabi ketina dikir. Lamun teh mah ayana geus ningkat kana urusan puasa, otomatis eta teh ngajadikeun hiji sebab peningkatan dina resepna dikir, peningkatan dina kakuatan dikir. Engke moal mungkin si jalma teh bisa ninggalkeun kana dikir. Nah, nu akhirna kitu. Ulah nepi ka jadi aya rasa bosen dikir teh. Justru kalau beuki peningkatan beuki resep kana dikir. Tah eta disarenganna teh kakuatan teh jeung puasa. Waya muru sareng marentah seh aya don deui bikilatil lagwi. Ku saeutikna ayeuna omongan anu sia-sia heureuy nya wanaumi sareng saeutikna sare. Ye maneh ulah loba teuing ngobrol anu teu pararuguh, ulah loba teuing ayeuna heureuy nu teu pararuguh. Ulah loba teuing sare maneh teh hudang.
biti jalinasku ayeuna nyingkahanana manusia. Singkahan manusia seetik-seetik jadi bergabung jeung manusia teh sewajarnya sapentingna wungkul gitu. Sapentingna wungkul ngobrol, sapentingna sare, sakira-kira nu biasa be. Painahu maka sanyana kalakuan jeung tingkah labuda teu meunang teh eta maujud ma'al istigoli sarta nakatungkul bitauhid kana nauhidkeun ka Allah min dalika tina kilatul lagwi naum itijalun nas itijal. Jadi kitu tah. Jangan sabab dina nalika si murid hayang menangna peningkatan dina urusan makom di painun Allah teh ku ayeuna saeutikna ngobrol, saeutikna sare, nyingkahana ti manusia eta teh penting pisan. Khusus engke teh katungkulkeunna nauhidkeun ka Allah. Wa ila sareng lamun teu ayeuna itijal, fakulu syai'in maka ari saban-saban perkara hasolanu hasil itu se minuri tauhidi tina cahayana tauhid tutpi bisa maruman hukana itu se kana itu nuri tauhid. Naon dulmatul akli loba poekna barang dahar walagwi poekna ayeuna heureui nu eueuh guna kama seperti perkara waritu ma eta muqarrarun anu ditetepkeun fi arkani thoriq. Dina pirang-pirang rukun bisa nepina ka Allah. Thoriqohnya jalan thoriqoh. Jadi lamun ayeuna kitu dah, lamun ayeuna urang teh henteu kilati lagwi naum itijal teh maka ari saban-saban perkara nu hasilkeun tina nurna cahaya tauhid engke teh bisa maruman tah. Maruman kana nurna eta teh kumaha engke poekna loba barang dahar nu mata krupek teu bisa mikir sok urang sebut teuing dan ripuh loba teuing barang dahar ripuh taya ke nu matak moekan kana hate teh loba barang dahar loba ayeuna heureui nu teu perlu ngobrol anu teu perlu sehingga ka matak datangkeun pidosaeun eta teh ditetepkeun dina rukun thariqah teh eta teh nu matak jadi ngahambat naekna hiji murid kadat Allah teh ku ayana salah sahijina loba dahar nya eta kilatil lagwi naum itijalun nas kitu salah sahijina teh nu matak naikeun teh eta. Jadi nu hambatan teh lagwi naum jeung loba cacampuran jeung manusia kitu cenah. Wa qad ajaja sareng nyata geus apes sa al asyahu pirang-pirang guru an ayyusilu kana yen tanepikeun ka guru teh asyah teh muridan ka murid ma'a ikhlalihi sarta cacadna itu murid bil arkani kana pirang-pirang rukun falam yakdiru maka teu kawasa itu asyah teh. Jadi lobana kitu lobana ayeuna guru teu bisa nganepikeun si murid dibarengan jeung cacadna si murid ku sabab naon henteu sampurna rukun-rukun thariqahna. Jadi teu mampu guru-guru teh jadi dibarengan muridna keukeuh hayang nepi usul ka Allah dibarengan tah si guruna oge terus ngabing-bing kana ruh nu jadi muridna kana hate nu jadi muridna sangkan bisa usul ka Allah. Wal yakun sareng lapad wal yakun ai adzikru tegas nama zikir kudu kabuklosan zikir teh eta jahron tarik zikir teh Paina dzikru maka sanyana dzikir jahron kalawan tarik eta anfa'u leuwih manfaat liman pikeun jalma golabat anu ngalindih alika simanon al jam'iyatu kumpulan hate nu hayang usul ka Allah gitu. Jadi dzikir tarik teh leuwih manfaat keur urang ieu anu hatena poho bae ka Allah geterkeun tah ku sorak-sorak geterkeun tah ku ayeuna urat-urat anu manteng hayang zikir ka Allah. Lisan anu tarik kan mun ayeuna lisan tarik ka handap teh urat teh usik ku ayeuna gogorowokan sugan we ditepikeun ku Allah teh kana hate milu zikir. Wa qad ajma'u nya teh sepakat ulama teh ala annahu sa'nyana kalakuan jeung tingkah zikir jahar eta wajib alal murid kana murid naon al jahru narikeun bidzikir kana zikir teh wajib. Sepakat ulama kerja manu ngamimitian suluk kerja manu ngamimitian lempang kana thariqah wajib dah dzikir tarik teh. Wa inna dzikri sir risanya na dzikir sir wal huwaini sareng tegas nama turun lalaunan letala yupidu teu maedahkeun hu kana itu dzikir sir itu dzikir sir hu kana kasih murid rukian kana tingkat kana ningkat. Jadi henteu maedakeun.
Kerma urang mah kakara hatena sok poho bae ka Allah. Hatena sok kadang heueuh teu hirup, maka tah moal ngaruh dikirsir teh keur pikeun urang mah. Beda jeung jalmi-jalmi anu ngejelas hatena geus jang hareup ka Allah, dikirsir ge geus jadi lah, geus cukup kitu lah ngarasa cukup ku dikir. Keur urang mah soraan dikir teh, ulah nepi ka repeh dikir. Wayam bagi sareng peryogi ayakuna yanta kabuktosan. Naon ayakuna yanta kabuktosan naon al jahru, tarik teh biripkin kalawan laun. Jadi alon ya. Fa innakum ma'amkan ari teh jahar eta idakana di mana kabuktosan jahar teh bigoiripkeun kalawan teu alon rubama yata robaya terkadang ngembungkeun talau ka si murid naon patakun angin pibatnihi di beuteungna itu si murid payata atolu maka jadi kosong tanon jahruhu tarikna itu si murid. Nah, jadi penting ka urang mah tarik bari laun la ilaha illallah. Jadi supaya bisa ngudag karena kalimah nu dibaca urang dituturkeun ku hate supaya bisa ngudag eta teh kitu. Jadi hate teh bisa nurutkeun, bisa terus nuturkeun tah kana lisan teh. Rubama yata robaya di terkadang ngembungkeun lahu ka si murid patakun angin pibatni teh. Kapan tadi urang teh kudu lapar. Di barangan kudu lapar ku ayeuna laun kitu teh eta terkadang bisa ngembungkeun kana beuteung. Nah beuteung maka jadi kosong tanon jahru tarikna. Engke mah ngelos sorangan tapi urang teh lalasoa da pieu. Dina nalika rasaan mah tarik ieu teh tapi tetep ngageterkeun kana hate. Oh ngosongkeun naon jahru tarikna eta si jalma kana beuteung meureun kitu. Lalasoa da kumaha urang praktek we diajaran lah. Praktek wirid gitunya tarik tapi alon la ilaha illallah la ilaha illallah kana hate kumaha beuteung teh jadi kembung cenah teh tuh dina nalika lapar ge teu karasa ku lapar mau jadi penyakit bari dikir ka Allah supaya naon tujuanna intina mah eta antara lisan bisa nuturkeun kana hate bisa nuturkeun kana ucapan lisan intina mah kadinya. Bikuwa quluhu sareng dawahan musonib teh bikuatin kulapad kuatin aya yajibut tegasna wajib alal murid ka murid non ayat kuro yen tadzikir si murid bikuatin kalawan kakuatan kitu artinya wajib dah dikir teh kalawan kakuatan pakod qalu nya geus ngadawuh ulama idza zakaro di mana dzikir sa murid robahu ka pangeranna murid bisidatin kalawan nya wa azmin sareng niat anu kuat tuwiat maka ditilepkeun lahu ka itu murid non makomatu toriki pirang-pirang tempatna torikoh bisuratin kalwan gancang tempatna jalannya usul ka Allah min gue ribatin kala tina henteu kendor jadi kieu di mana ayeuna dikir si murid ka Allah ku bener-bener nu kuat sidah teh nu kacida dikirna. Jadi karasa ku urang teh ku ayana lisan ngucapkeun teh nu bener-bener jeung tanaga teu kudu nu ka ayeuna torek ceuli batur mah lah nu sakira-kira ayeuna bener-bener we urang aya kakuatan dina urusan zikir eta teh keur pikeun pemula si murid bakal ditikelkeun makomna dina harti dicepetkeun nepina usul ka Allah min ghairi batin tina henteu aya kendor. Lebih cepat cenah gitu. La ilaha illallah. Jadi ayat tah lah kumaha kitu pokona mah nya. Karasana dikir teh ulang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Keur urang anu muridnya anu mimiti mumtadi hese nepina ka Allah kitu teh kasauran ulama thariqah teh. Urang coba ben sabenerna urang dina kecap Allah. Jadi ayat telebna itu teh urang teh bener hayangna nepi usul ka Allah buktikeun ku urang ku ayeuna bisiddah jeung wa ajamnya ku ayana nya urang teh bener-bener kuat dina urusan zikirna engke ditikel-tikel nepina leuwih cepet usul ka Allah. Parubama qato'a terkadang ayeuna nempuh tasi murid teh pisaatin dina waktu sajam makana waktu layak to'u anu teu bisa ditempuh kana itu masa gueru salin si murid bisyahrin dina sabulan wa aksaro bahkan leuwih loba. Tuh ya anu terkadang jalma eta murid bisa nempuh waktu sajam.
Yo, karena perjalanan nu biasa ditempuh dina sabulan. Gitu nya lamun biasa naina leumpang urang teh jarak 2 kilo nepi 3 jam. Nah motor bisa nepi ka 5 menit. 5 menit nepi, tah eta maksudna teh kitu. Nu biasana wusul ka Allah teh ayeuna ku dikir teh 2000 seumpamana. Ieu mah ngan ku 10 kali ge geus bisa nepi. Kunaon sabab aya siddah jeung ajam gitu. Siddah teh kan bangetnya. Kok aku sareng ngadawu ulama wajib alal murid dikasih murid naon ayat Qur'an yang tadzikir si murid bi kuatin kalawan kakuatan tamatin anu sampurna. Bihai sulayabgo kalawan sakira-kira henteu tetepi di si murid naon matsaun kajembaran wayah tazu sareng henteu ngageter itu si murid deh min paukirosi sareng ngageter min paukirosi tina dina mimiti luhureun sirahna itu si murid ila usbu'i qodamai nepi ka ramo-ramo dampal sukuna si murid. Wa dalilu sareng adalina ala dalika kana itu bikuah eta qaulu ta'ala. Jadi kieu dawuhan Allah Ta'ala. Jadi wajib kasih murid dikir ku kakuatan anu sampurna ngerahkeun anggota badan sina milu dikir ka Allah. Lisan nungtun kana hate nungtun kana sakabeh anggota badan. Tanya sehingga nepi ka henteu tetep dina itu si murid teh kajembaran. Eueuh we rasa agul, eueuh ayeuna rasa gumede, eueuh anggota badan urang anu kosong teu milu dikir sehingga nepi ka ngageter tatina luhur embun-embunan nepi ka dampal suku teh kaya-kaya kabayang urang teh kabeh milu dikir. Nu dikir eta teh wadalika qaulu ta'ala summa qasat tuluy teuas naon kulubukum hati aranjeun kabeh mimba di dzalika tina hirup geus maot tina hirupna geus maot. Jadi pernah hirup ayeuna tuluy paeh qasat kulubukum eta bakal leuwih teuas pahiya maka ari tu kulub eta kal hijaroti seperti batu aw asyaddu qaswa atau banget leuwih teuasna. Tuh, jadi gitu. Geus ayeuna dikir urang teh. Tuluy teh henteu dikir, maot di hatena eta teh leuwih teuas gitu. Qasat kulubukum teuas hatena kal hijaro. Paka ama annal hajaro maka saperti saenyana batu eta layan kasiru teu bisa peupeus da batu teh hajar teh ila bikuatin angin kakuatan. Kadalika nya kitu di adzikru ari dikir la yusiru mual napakan dikir teh pijami isat sitati qalbi sahibihi. Dina sakabeh murat maritna hatena nu ngabogaan dzikir ila bikuatin angin kalawan kakuatan. Jadi kitu dzikir oge akur moal bisa napakan ayeuna dina sakabeh tah hate nu ngabogaan dzikir terkecuali kakuatan. Ku kakuatan sapertikeun ayeuna teasna batu hayang mepeuskeun batu otomatis kudu make kekuatan ngijir kana teasna eta batu. Dzikir ge sami supaya orang leuwih deukeut tas leuwih jadi leuleus bisa ngaleuleuskeun kana hate ku ayeuna dikir gitu. Bisa meupuskeun kana teas-teasna hate nu matak ngahalangan wusulna ka Allah. Akhirna mir'atul qulub bakal bersih moncorong ta cahaya hidayah Allah. Mudah-mudahan we urang amalkeun bae mah. Da hese abi ge can bisa ngamalkeun jadi ngambang kitu bahasana. Tapi urang amalkeun we da eusina geuning kitu. Urang diamalkeun ku cara ieu ngaji urang eling nepi kana hate Allah ku cara dikir eling urang kana hate Allah terus dituturkeun. Mudah-mudahan we aya barokahna istiqomah urang dina thariqah salah sahijina nyaeta thariqah urang teh nyaeta thalabul ilmi wallahu a'lam bishawab.